Aing asa kosong aing makanang teh. Euy. Beninganan entong nage. Pemuda incok geblak bau nate eta masuk ke jual tang suratan apa. Si bengkong. Aing geus ngajanjikeun teh. Nya bingung ada. Domanya masih kene gadis. Manuk kesayangan si Bejo. What? Naon tuh nya? Bingung. Aduh. Kunaon Ki? Endok aing emang abadong. Astaga, kamari ku si eta si Haji Umroh. Hah? Si Haji Umroh. Masih eta ngerti duit lagi. Pirulin. Entok apa eta kamari pisan dibawa. Karena hungkul. Iya mah. Susu. Aing mah bingung lah. Cara ke mana? Tadi ya we nyata ke Aki. Boleh siapa nanya? Aing mah bingung euy. Maksudna urang ngabejakeun hungkul gitu si eta kamari. Kamari si eta neangan minum teh. Heeh. Aing teh jual heula. Heeh. Tapi bari gugur wetu. Kapipir lewas nage. Itu melapor. Haram jadwa atuh. Karena teuing gitu. Kodong bege ka ieu geus eta mah. Teken graha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pasti ngomong kena aya ning Bang. Gimana, Wak? Kita bade ka Bah Udung ge. Kamari da dewek arek nyiem ka Aki duit teh. Jadi bere. Geus ku dewek bebek teh dipaok. Teh kain teh keur kukumpu aja. Heuh da digantian ya iya uangna oge. Minta digantian mah heuh. Kudu dileuwihan. Juga 200 geus maha bebek 3. Mun ku cari mah jadi duitnya ya. Ayo. Jangan dipakar. Lah, ieu pekah wae kos nu laku we ieu mah. Oh, geus aga dek kah balik. Oh, yo ngajangkol lah sia. Balik, Lamun nolong deui sia.